mau dikait. Geus nyaho. Ulah yo, ulah katipu ayeuna mah. Teh hayang deui. Cek aing ge ieu naon kamari gunana? Yang urang nyasak ambeh teh ngajreng EPJ. Gitu. Nyaho ayeuna mah katipu deh. Tuh ngeunaheun. Aing bisa. Bari joget oge. Api. Ha. Lah dia, ayo, kemana? Kameranya euy. Wah, mal bener ya mah. Ngomong atuh bener was. Mana deui teh ngomong aya gitu. Iya ngaliwat. Da teu katempo atuh. Kahalangan ku ieu ku beas. Sih bener. Suka didinya buru dia. Hi, dibetot sia kuing. Dia. Nah. Yo, menahan. Nah, Geus. Ngajep heula anakna. kamera pipireun ku teh kadeu. Maklum umur meureun euy. Tapi anehna teh euy aya di kajauhan aya jahe mah katempo ku urang teh. Udah gandeng. Kamera pindah teh katempo. Aya ka pipireun. Kang eta deui non aing. Kumaha? Kamari carita. Heeh. Aing nu kata bisa sare. Kunaon yang sari kenaon? Kelek di gulu. Oh. Da waktu itu na teh jarang-jarangnya. Lain jarang-jarang eueuh. Wah, ya kelek digelung segala. Aduh ya Allah. Da ayeuna urang jual euy. Cicing geura di imah komo aya sare tengah poe geuning nya. Heeh. Aya pas udang sore teh komo bari jeung kirimi cara redeung geuning nya mendung eta pikiran teh euy setan teh datang rasan teh nya. Hutang kata rembong pusing kata rembong coba inget kan geus areueuhnya mata kukurayeun lah mata kurang mah langsung bieu geus nunutan kita ngahindar we langsung maraban buaya tadi teh eta bisa bara buaya kitu lumayan ya buaya teh urang ge aya di ditu di kantorna si Ambu boga buaya aya hiji buaya naon buaya kontet buaya konten ya orangnya baheula boga anak buah euy. Ka urang ngalamar cenah hayong ngiring damel mangga mara buaya kersa. Mangga tuh mara buaya nya teh. Teuing pundung teuing ka mana danang dua poe teh. Da majar teh cek nempo mah da si eta teh cenah ngamandian buaya we cenah. Rada curiga, tapi siga nama uwih eta mah. Uwih dileg-leg buaya nya. Geus eno orang ngamimitian jol daripada pusing tepung urang dongeng biasa. Oh bener. Acara dongeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lahnya Kang Erus mah urang acara ngacaprak teu pararuguhnya dongeng ngabebenjokeun atau mepende nu bade sare we kieu nya. Ngon. Nya cek abi kadang-kadang rek sare ge teu puguh euy. Kuramena dongeng seserian jadi jagjag. Makana siapkeun tong poho tah. Goreng hui nya atau goreng boled, belum sampo, bajigur, cikopi hideung nya. Aduh, naon kabayang? Ning geus nepi di dieu. Aduh.
Kieu Jo carita nama Jo urang dongengnya. Heeh. Di hiji lembur di hiji lembur. Jambur. Oh, hiji lembur. Aya undang-undang, aya plang di luhur teh. Heeh. Aya undang-undangna kieu. Dilarang aya tukang dagang asup ka gang nu ieu. Ka lembur eta. Nah. Oh, da meureunan euy, nu dagang ka dinya teh maklum meureunan jelemana mararinesnya. Heeh. Jelema teu baroga, sakikituna. Jadi lamun budak jajan teh tekor meureun eueuh jang meuli beas. Oh, nya. Mangkaning di dinya teh euy, loba pisan budak leutik teh. Matakan di dinya aya plang dilarang aya tukang dagang asup ka dinya. Gitu. Nah, hiji mangsa jul euy nya. Aya tukang balon. Wah, ek asup maca heula eta. Kudu ditanggung teh. Bilang, soalnya di dinya bakal didenda atau kena hukuman pidana. Balik teh. Aya deui tukang dagangnya. Bajigur cenah ka dinya. Euy, daripada sangsara balik deui nya. Balik deui, aya nu ngaliwat anu balik deui. Nah, hiji mangsa aya wae euy tukang dagang anu bandel teh. Heeh. Da meureunangan rezekinya mata kitu teh. Wani eta mah jelemana. Begitu datang malongan teh. Aduh. Diraku da budak leutik mah moal daekeun salak cenah nya. Mana enak teh tukang salak. Dagang salak. Salak. Erek asup teh mendog mayong. Mendog mayong tak asup ulah. Di tukangan aya deui tukang kado. Tukang duren. Euy, kenaon euy, hayang asup euy ka dieu cenah tukang salak teh. Tapi ieu aya undang-undang jeung ieu kumaha mun kena hukuman urang. Alah sen-sen tinggang we ku kado cek tukang kado teh. Eta mah euy maksa duanana asup. Asup we. Asup. Salak. Kado cenah biasa duanana. Atuh warga teh cingcuring hak. Wah, sadaya tukang dagang dikumpulkeun warga teh pemuda teh. Biasa ku kepala pemuda na aya. Anu ieu, wah anjing ngalangar ieu mah euy. Aya, urang tuar tuurna cenah. Kabayang teh eta tuur dituar. Keur leumpah tinggi. Barang keur kitu disergap warga. Tukang salak jeung tukang kado teh. Wah ya, cenah beunang cenah wah. Cek tukang salak teh nya euy, cek aing oge pasti mah euy kena hukuman. Geus bugus cenah aya undang-undang di ditu. Tukang kado teh asin-sin teh nglawan we cenah. Kumaha kitu ye cenah. Aisyah cenah cek ketua pemuda teh. Aisyah neuleum teh di ditu aya plang. Teu meunang asup ka dieu lamun asup bakal kena pidana hukuman teh. Cenah oh nya apa nah maneh make maksa cenah ka dieu. Nya di dieu teh keur mararines teu baroga duit di dieu teh cenah. Budak ceurik hayang salak anu saurangna hayang kado ieu kumaha ieu. Maneh ayeuna wayahna teu meunang teu erek dibere hukuman. Dihukum cenah oh dijajarkeun tukang salak jeung tukang kado teh nya. Dia tukang salak, dia tukang kado. Direndengkeun gitu. Direndengkeun. Cenah naon Kang hukumanana push up lain cenah. Maca Pancasila lain cenah. Terus urang kudu kumaha ieu cenah ngaluarkeun duit lain. Naon hukumanna? Buka duanana calana. Dibuka calanana. Nah, tuh muka calana. Kapan hukuman? Hukuman muka calana wungkul mah bisa baru jualan kado tadi calana kajon ti isa. Lain kitu. Jadi tukang kado jeung tukang salak geus dibuka calana sinana ronggeng. Cek tukang salak. Nah, cenah urang ek dinaonkeun da urang mah lalaki lain awewe. Cenah lain masalah nu kitu. Wayahna hukumanana tukang salak bakal diasupkeun salakna kana bujur. Wah, eta tukang salak heula tah. Cicing maneh cenah eta salak diasupkeun kana bujur euy. Buk cenah. Kabayang tuh. Terusna. Salak. Tapi aneh euy. Tukang salak mah teu ceurik teu nyerieun. Kalak diasupkeun teh buk cakak seuri. Aisyah ngeledek cenah hiji deui. Buk cakak seuri. Aisyah cenah teh nyari goblok cenah. Si salak sakitu gedena diasupkeun kana bol cenah. Mane teu linuh teu nyeri kalas cecengiran. Ya cenah cek tukang salak teh nyeri mah nyeri ya teh. Nah make seuri cenah. Aing mah kabayang euy tukang kado cenah. Astagfirullahaladzim. Aduh, nya ayeuna salak kabayang atuh teureusna nya.
jeung nyarina ayeuna bayangkeun lah kadu cok da jiga kumaha euy anu sakitu anu cucukna sarareukeutnya diasupkeun na baju heuh eta tukang kado ngadenge kitu ceurik teh heula ampun cenah ampun sugan teh moal kieu hukumanana cek tukang kado teh tukang salak mah aduh nyeri-nyeri kayak bari getihan geus buru sia di calana cenah kok blog teh sia calana aduh nya aduh atos abdi geus salamat aduh si aing naik lalaje tukang kado eta aduh anu tadi geus ceurik ya ben mantep heula aduh dah beakeun heula kebayang ini pedas betah aduh ngena serinya aduh goblok tukang kado tadi tukang salak cari sana tukang salak teh diuk yo aduh aing istirahat cenah bari nyabakan bujur di jarona salak kata meureunnya eta tukang kado ceurik teh heula jo aing cenah mending kene kop mere kado kabeh cenah cokot ieu mah aing cenah boga aing boga sapeda cokot asal eta cenah kado ulah kana bujur aingkeun cenah geus kabayang nyerina cenah aduh dasar aya wae pri kemanusiaan tukang salak teh geus joget deui puas ayo cenah aing geus sakieu nyerina linuna cenah komo maneh cenah tapi pemuda di dinya aya salah saurang kela cenah modar euy kadu diasupkeun bohong mah cenah aing mah ulah lah cenah karunya geus mending sikina wae eta tadina ceurik jadi seuri tukang salak anu tadina seuri jadi ceurik goblok jadi tukang kadu teh sikina wae mending plung seuri tukang kadu teh alah ieu mah rada lemes tukang salak nu tadina seuri jadi celeweh jadi ceurik cokna nah aing ceurik ieu geuning nah siapkan tadi seuri da tadi mah aing kabayangkeun eta cenah aya mana cenah kunaon make ceurik cenah seuri ceurik ayeuna cenah nya nah mana make ceurik ayeuna udah aing ieu nyeri ka tadi jadi kulit tanpa suku jorok potong udah kejalan sih rai yo ketemu tapi orang barada tuh ngasa kembung baik harus lagi karena orang eta hukuman teh geningannya aduh tukang salak tukang kado eta nepikeun ka baralik geus jugse balik cenah balik aing kapok moal asup-asup deui ka gang ieu cenah cek duanana teh cek tukang kado aing mah erek kemana cenah da sikinan tadina lewe teh ngeunaheun tukang salak ngomong aing mah kapok anjing cenah tingali naon ieu baso alah getih cenah bayangkeun atuh salak 3 di jero atah bari diasupkeun teh apa dibalikeun pucukna heula kan aing wujudna heula ditongkeun disupkeun nyoba bari oh pucukna heula geuningan pan beuki teh beuki gede salaknya seseukeutna teh beuki rangseb kunaon pinu rempodan lain asa ka aing nya aduh ya Allah ieu mah jiga nama dongeng teh da moal beak aing mah jol pasti aya deui jol engke jol tapi jang minggu hareup ahli teh nya pokoknya bejang berikutnya we nya yang gede moal ayeuna make awet-awet heula ame panasaran ulah lajo teh nya ame panasaran engke naon deui ieu kitu ayeuna salak jeung kadu tah boboy suka